Bismillahirrahmanirrahim. Raskeun hancak kitab Ihya Ulumuddin jilid hiji halaman 42. Padilatu ta'limi ari ieu eta bab martelakeun kautamaanna ngaji. Amal ala ayatu adapun ari pirang-pirang ayat eta qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah Ta'ala. Palaula nafaro min kulli firqatin minhum thaifatun liyatafaqahu fiddin. Palaula nafaro nah teu budal min kulli firqatin tina setiap golongan minhum ti mukminin saha thaifatun golongan liyatafaqahu pikeun belajar itu thaifah fiddini dina agama. Wa qauluhu sareng dawuhan Gusti Allah ajawa pas'alu kudu nanyakeun aranjeun kabeh ala dikri ka ahli ilmu. Ingkungtum lamun bukti aranjeun kabeh lata maluna eta teu nyaho aranjeun kabeh. Wa amal ahbaru sareng anapun ari pirang-pirang hadis qauluhu eta dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma salaka anu ngambah si iman atau nu mapai si iman torikon kana jalan yatluba nu nyupri si iman pihi dina eta torik ilman kana ilmu salaka ta bakal mapaikeun atau ngambahkeun saullah Gusti Allah bihi ka si iman torikon kana jalan ilal jannati ka surga. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal malaikata karasanya ari pirang-pirang malaikat eta latado nyimpen malaikat ajnihataha kana pirang-pirang jangjangna malaikat litoli bil ilmi pikeun nyupri ilmu ridon kara ridho bima kusabab perkara yasnau anu midamel itu sitolibul ilmi. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna tagdur yakin ari indit isuk-isuk aranjeun pata ta'alamu bak belajar aranjeun kabeh baban kana sabab minal ilmi tina ilmu khairun eta teh leuwih alus min antusoliyah timanan yen salat anjeun mi'ata rakaatin kana 100 rakaat. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babun ari sabab minal ilmi tina ilmu ya ta'alamu anu ngaji hukana itu bab sar rajulun lalaki khairun eta teh leuwih alus lahu pikeun si rajul minad dunya timanan alam dunya wa masareng perkara pihi anu eta tetep dina itu dunya. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubu kudu nyupri aranjeun kabeh al ilma kana ilmu walau bisina sok sanajan ka negeri Cina. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi ari nyupri ilmu teh paridotun eta teh kaparduan ala kulli muslimin ka setiap jalma muslim. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam al ilmu ari ilmu teh khazainun eta teh pirang-pirang gudang mapatihuha ari pirang-pirang kuncina itu khazain eta asualu nanyakeun ala inget pas alu kudu nanyakeun aranjeun painau karna sanyana kalakuan jeung tingkah yujaru eta bakal diganjar pihi dina itu tolabul ilmi sa arbaatun 4 jalma hiji asailu jalma anu nanyakeunana wal alimu kadua jalma nu berilmuna wal mustamiu sareng katilu jalma nu ngadengena wal muhibbu sareng kaopat anu mika cintana lahum ka anu kabeh. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layan bagi teu pantes lil jahilin pikeun jalma bodoh naon ayas kutayen repeh si jahil ala jahlihi kana kabodohanana si jahil wala sareng layan bagi lil alimi pikeun jalma nu berilmu naon ayas kutayen repeh si alim ala ilmihi kana ilmuna itu si alim. Wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu taala anhu duru majlisi ari ngahadiran majelis aliman
jalma nu berilmu eta afdol leuwih afdol min sholati alfin rakaatin timanan salat 1000 rakaat wa iyadati alfi maridin sareng ngalongok atau ngalayad ka 1000 jalma nu gering wa syuhudi alfi janazatin sareng nyaksian 1000 jenazah. Pakila ditaros ya Rasulullah wa minal qiraatil Qur'an kumaha cenah ge naha leuwih utama timanan maraca Qur'an. Pakola ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'u naha teu aya manfaat non Al-Qur'an Qur'an illa bil ilmi kajaba ku make ilmu. Pakola sareng ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari sahaja maja anu datang kasiman non al-mautu maut wa huwa sareng barina ari siman teh yatlubu eta nyupri siman alil makana ilmu yuhyi pikeun supaya ngahirupkeun siman bihi ku eta ilmu al-islam kana Islam. Wa bainahu maka tetep antara siman wa bainal anbiya sareng antara nabi fil jannati di surga darjatun ari aya sadrajat wahidatun anu sahiji. Wa amal asaru anapun ari pirang-pirang kaul sahabat teh faqala tuluy nyaurkeun sa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ka itu Ibnu sareng Abbas dalil tu tolaban hina kaula toliban anu nyupri ilmu wa ajaztu mulia kaula matluban barina anu di supri wa kadalika nya kitu deui kaul teh qala nyaurkeun Ibnu qala nya wa kadalika nya kitu deui kaul Ibnu Abbas qala nyaurkeun sa Ibnu Abi Malika rahimahullahu taala ma raaitu teu ningali kaula mislu Ibnu Abbas anu sapertikeun Ibnu Abbas ida raaitu di mana-mana ningali kaula ka itu Ibnu Abbas raaitu ningali kaula asanan nasi kana numpang saena manusia nana wajahna wa ida takalama di mana-mana nyarios itu Ibnu Abbas pa'arabu eta numpang jelasna pa'arabun nasi eta numpang jelas-jelasna manusia nana lisana wa ida apta di mana-mana matwakeun Ibnu Abbas paksarun nasi mangka panglobana manusia teh nana ilmuna. Waqala sareng nyaurkeun Ibnu Mubarak rahimahullah ajaztu apes kaula liman pikeun jalma ajaztu aneh kaula liman pikeun jalma lam yatlub anu teu nyupri siman al ilma kana ilmu kaifa kumaha tad'u ngajak hu kasiman naon nafsu dirina siman ila makromatin kana kamuliaan. Waqala sareng nyaurkeun sahabadul hukama sebagian al-hikmah ini sanyana kami teh larahmu eta teu mikawelas kami bijalan ka pirang-pirang lalaki karohmani sapertikeun mikawelas kaula li ahadi rajula ini sapertikeun salah sahiji dua lalaki rajulin tegasna maka hiji yatlubul ilma anu nyupri si rajul alil kana ilmu wala yafhamu sareng teu paham si rajul kana eta ilmu. Warajulin sareng kadua lalaki yafhamu anu paham si rajul alil kana ilmu wala yatlubu sareng teu nyupri si rajul hu kana eta ilmu. Waqala sareng nyaurkeun Abu Darda radhiyallahu taala anhu di ana anta lama yakin ari ngaji kaula masalatan kana hiji masalah abu eta leuwih mika cinta ilaya ka kaula min qiyamil lailatin timanan palaksanakeun tahajud ti peuting. Waqala sareng nyaurkeun itu Abu Darda aidon deui al alima ari jalma nu berilmu wal muta'alim sareng anu belajar ilmu sarikani eta teh nu babarengan duanana fil khairi dina kasaeana wasairon nasi sareng sasasana pirang-pirang manusia teh hamamun eta teh rabetu la khaira teu aya kasaean eta tetep pihim di itu enas. Waqala sareng nyaurkeun Abu Darda aidon deui kun kudu jadi anjeun aliman eta nu berilmu au muta'aliman atawa anu ngaji kana ilmu au mustamian atau nu ngadengekeun wala takun jeung ulah kabuktian anjeun arabi anu kaopatna patah laku tah bakal ruksak anjeun. Waqala sareng nyaurkeun sa atau majlisul ilmi ari majelis ilmu teh yukapiru eta matak ngiparatan itu majelis ilmu sab'ina majlisan kana 70 manaonana majlisna min majlisil lahwi timanan pirang-pirang majelis ulin-ulinan.
Wa qala sareng nyaurkeun sa Umar radhiyallahu taala anhu mautu alfi abidin mautna 1000 ahli ibadah qaimin lailin anu ngalaksanakeun tahajud ti peuting shaimun nahari tur anu puasa ti beurang ahwanu eta leuwih hampang min mauti alimin timanan mautna seorang alim basiru anu uninga bihalalillahi kal halalna Allah wa harami sareng kana haramna menurut Allah. Waqala sareng nyaurkeun sa Syafi'i Imam radhiyallahu taala anhu. Thalabul ilmi ari nyupri ilmu teh afdalu minna pilatin eta teh leuwih utama timanan salat sunnah. Waqala sareng nyaurkeun Abdi Hakam rahimahullah kuntu kabuktian kaula ingda Malikin disandingan Imam Malik aqra'u anu macakeun kaula alaihi ka itu Imam Malik ilma kana ilmu padahal tuluy asup naon adharu aduhru waktu duhur pajama tu tuluy ngumpulkeun kaula al-kutuba kana pirang-pirang kitab li usoli pikeun salat kaula. Faqala nyaurkeun Imam Malik ya hada he jalma-jalma mala di teu aya ari anu kumtu anu nangtung anjeun ilaihi kana iladi bi afdol eta anu leuwih afdol mimma timanan perkara kumta anu bukti anjeun pihi dina eta mah indah sohat di mana-mana bener non aniatu niat. Waqala sareng nyaurkeun sa Abu Darda radhiyallahu taala anhu man ari sahajal maroa anu berpendapat si man anal gudua kana sanyana indit isuk-isuk illa talabil ilmi kana nyupri ilmu laisa eta lain itu gudu bijihadin eta teh jihad faqad naqasa ya yakinya tegas kurang non pi ro'yihi dina pemikiran si man wa aqlihi sareng dina kurang dina akalna si man. Alhamdulillahirabbil alamin.